subscribe channel kami Lembur Santai. Emang cocok ya baju jeung dulur aing. Kiraku ieu baju teri palastikan moal ka ciri baruna. Kebeneran yeuh aya plastik. Lah palastikan ieu bae, pangkadele bagus. Wih, emang leuweung. Monon teh eta jelema. Sugan bae mau babadogeun. Lumayan eta jeung ngaganjel beuteung mah. Malas tadi aing ngagrokeun. Aya suarana tapi penampakanna ieu. Kelopok dengan dia. Aing nu ngomong di dia. Makana mun boga mata tah di servis. Sakieu aing gantengna di dia teu kadeuleu ku dia. Oh, dia barok-bok nu ngomong. Sugan tajurig nu ngomong. Sok teh nyambung dia lamun ngomong. Geus dia diuk jeung aing ya. Monon dia eta. Yo, aing mau nini ompong. Kira aku nini ompong dipalastikan. Emang muat gitu. Gue ya nini teu kuat lempang, makana ku aing palastikan. Ah, bisa bae dia sendal bolong. Naon tuh eta? Geus segera bawa ka dieu kadahareun lain. Ieu mah lain kadahareun. Naon ge lamunin kadahareun mah? Coba aing nempo. Yo. Ini mah baju dulur aing. Baju nang di mana tuh dia Yeyot? Ya mah dong aing jelema susah bae dia ngomong gitu. Nang boleh aing lah. Karunya bae aing kana dulur aing. Can ganti-ganti baju geus saminggu. Kok bina-bina dia. Piraku saminggu can ganti baju. Kupurutan rodekan non calon kabuh aing. Aing lah, nekurapan nekuprut tas eta. Hari dia di dia keur naon sasoronganan bae? Kasambet teori cauk ya. Dia sendal bolong lamun ngomong sok teu jelas. Geus lah aing balik heula. Aing kantirkeun baju jeung dulur aing heula. Oh, geus segera tuh balik lah ngaheureun aing doang di dia mau babadogeun henteu dia lah. Nu ada dia di dia, bisi kasambet. Aing balik heula. Talaru. Amit-amit. Woi, Yod, lamun ka dia aing bawa kencing minumnya. Haus aing. Oh. Mel, naon ulin yuk. Kemana tuh? Kemana tah? Jauh segini bae. Geus ge hayu urang ulin. Lah. Ayo mau baju. Tuh kakak dia datang ngabrok ke dia. Sekalian aing dek minta duit. Ayo Gran, yuk dulu. Minta duit sih, dek ulin si Meli. Buka bina-bina dia malah harak ya aing nyampe. Geus minta duit, yang pembawakeun cai aing nginum. Geus ya baju bae ulang duit. Baju nang di mana itu? Di pasar lah. Aing ingat karena dia karunya aing. Beli kumaha ku aing nikah. Oh, geus nuhun. Soalnya segera coba bisa kalitikan teh kayak ditukarkeun deui. Geus dicoba gerangan. Segera kali itu. Alaman kemana tuh si Lipna kak? Cilok diajak ka dieu. Teu nyaho tah si eta ka mana meureun. Paling ge di leuweung saeta mah, mun teu di sawah keur mulung tutur. Meureun teu jauh kadinya paling ge. Emang dari itu bosan diajak beliin kalung bae ku si Bakron. Terus sekali-kali diajak ke mall. Bosen nggak bosen? Kak Ayat, bajunya bagus tuh. Gak ketemu hari gitu mah jelema. Tuh lah cocok bajunya.
Pegang saya di. Ma, Meli balik dolanannya. Kuno nih balik cina mandek ulin. Udah sore pugu mah ngesiki supaya ulina. Terus gerakan itu. Tuhan ada di jalan lompatan. Oh, enggak, assalamualaikum. Sam. Kunonya si Meli pas ngajaran yang pakai baju baru jalus biasa benerna. Ayangan meureun baju dong sia. Kira ke si A lamun ngayangan mah lain melikeun 2 kang hiji ewang. Pugu eta gaeng kurang goceng meulikeun baju dia. Ceng lah, jaya si Bakron ka bogohna nah dibelikeun bajuna. Inget lempang gelanannya. Ka mah tuh A. Aing nak kasih borok pokela. Coba mengcokotkeun saya minum. A. Iya A, ayeuna ge ieu. Oh, geus. Teuing ieu ge. Aing lempang heula. Heeh. Ada dia di dieu. Ngumbah piring aing enggeus, nyesehan baju enggeus, masak enggeus, tinggal ngepel doang ya nu encan. Nanya gak ngepelan. Gerak gede dia kotok, gerak dipencit tuh aing. Geus teu sabar aing hangakan goreng daging kotok. Dia ngomen kotok di hari imah deui ke mah modal kana keramik. Penyaho ko yang keur dipel ieu. Tadi tuh sebuah kaburi. Antuh mah. Atuh eta kotok mentakan modal di keramik. Jam mah capek geus mah nyeusehan, ngepel, nyapu, masak. Tadi akabina-bina teuin teu ilok ngepel acan. Atuh eta ngomong kudu bae make urat. Ku badung-badung teuing da jadi anak. Eta maraban kotok make biasa galah huut aya ge diburi. Ih, kumadit-madit teuin mah biasa keupul ge. Beas eta paraban dia dasar mah bapak dia tilok ngiriman. Dia deui beas mah dia aur-aurkeun kana kotok. Oh, tah mah kotokna diuculkeun. Ih, ku pelit biasa keupul doang ge. Geus mendingan dia ka ditu ka kebon lalieur aing adalah dia di imah bae. Boga anak panggantengna atuh dimanja sih, Mak. Ih, perasaan kita ka kebon bae ka kebon. Hepan ngebantah kana emak. Oh, mestilah, Mak. Nong adanya curhatan malalieur. Setelah nong dek ka kebon hulanan ya. Setelah. Assalamualaikum. Ya iya pacul aing lah. Naila boga baju baru. Aing Irha boga baju baru na. Beruntung si Naila boga kakak perhatian kana dulurna. Aing boga kabogoh manja-manjana. Buru-buru tah meulikeun baju, tah meulikeun SG hararese eta si Bakron. Ngajak kulina ka kebon deui, ka kebon deui. Boga emak, enggal poe gawena curhat jeung mamarahan. Cak ieu aing kasepna dicekanan bae. Mun lain mah aing mah ditukar tambah poe jeung parawan. Ayang beb, ajakan ke kebon bae lah poe mumpung keur bare teh. Ayang beb. Ih, beb, buka bina-bina digerokeun ge nyuruntul bae. Urang ulin yuk ka kebon. Hayu. Oh, hayu. Ih, beb, kunaon ya tang betul bae. Sabenerna mah leuleus ka kebon. Ya besi sorangan ka itu. Beb, ari dia kunaon sih sifatna beda amat. Tepugu-pugu mamarahan kana aing. Beb, sabenerna mah geus capek bobogohan kieu ku kieu bae peurih ku peurih teuing. Ngajak senang-senangna dia kana aing. Beb, dia kan nyaho aing teh jelema ipis, jelema teu gablog. Mun hayang senang-senang bae mah ogah diajak susah ku aing atuh geus ganyar deui bae masing-masing bae jeung aing geus. Oh, dia jadi yang putus yang aing. Heunggeus pugu eta nu diarep-arep ku aing. Heunggeus putus ku ari urang. Urusan masing-masing. Ulah aya hubungan deui. Jadi dia beneran hayang putus jeung aing, Beb. Aing mah tadi malah lagaan doang. Bodoh amat aing menganggapnya tadi dia serius. Geus urang putus ku ari. Beb, aing mah tadi malah lagaan doang, Beb. Aing mah titik serius hayang putus jeung dia. Geus bye. Bisa terima semuanya. Kau menghilang, kau pun pergi. Semua ini memang karena salahku. Maafkanlah diri ini yang tak pernah pedulikan dirimu.
koyod mau cai nginum ge ku heubeuh jasa keburu ti koro aing raretak. Lah aing mendingan balik daripada nungguan si koyod mah heubeuh jasa ka bedag ge ti koro yeuh. Aing geus seset ieu aing nginum. Nginum belah aing balik. Ngunah jasa eta si borokok. Minum ge kudu dianturan. Ang bapak aing bae si borokok. Minum ge kudu dianturan. Kamana eta si borokok? Ngomong ngobang bawakeun cai nginum, paing mah dibawakeun. Jelema mana malah eueuh. Tolong odon borokok. Lain itu si Bakron, kunaon si eta mewek, sampurkeun bela. Hahaha, woi kunaon dia mewek di leuweung. Kayak kasambat dia. Aing diputuskeun si Meli yang memang. Lah, kalau lebay-lebay teuing dia karek putus cinta, geus mewek. Kemudian putus jantung meureun. Aduh modal aing mun putus jantung mah. Modar lain modal. Gos sabodo bukan nama aing geus deh. Jeta babango si borokok. Kenaon saya tadi si Sukron duaan. Samperkeun lah. Woi, borokok. Dan dia mah aing mah kali itu nyusul. Oh, cai nginum ari dia mah eueuh. Atuh dia beul-beul teh nya cai nginum ge. Hampura ok. Ari si Sukron kunaon mewek. Ngomong mah diputuskeun si Meli. Haha, badog dia. Oh ya, kuari masih Meli geus sadar bahwa bobogohan toke kebun taman teluk ngarasa bahagia. Buka bina-bina dari ya aing geus deh ge dinaan bae. Kamari saya eta ngan ngahina urang, kuari malah urang hinaan deui. Oh, geus teh kayaknya. Mun aing teu geus deh mah poin tapungan dari ya. Geus lah ya, urang ulin me ulah beul-beul dia mantak nu sedih dong si tok kebon. Ayo gayo. Sok teh jelas dia mun ngomong. Nah, aing mendingan balik.